Bismillahirrahmanirrahim. Dina raraga urang mayunan ngesian bulan Ramadan. Ilmu pikeun anu ku urang prayogi diamalkeun dina sasih Ramadan. Taina urang jelaskeun heula tentang bulan Ramadan. Hari bulan Ramadan teh dina kalender Hijriyah, dina almanak Islam eta teh bulan ka-salapan. Tah bulan Ramadan teh istimewa itu dibandingkeun jeung bulan-bulan anu sejena. Naon pangna istimewa? Tah ieu katerangan-kateranganna kahiji anu aya dina Al-Qur'an surat Ad-Duhan ieu kitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Tarjamana saestuna kami geus nurunkeun Al-Qur'an nyaeta ari mimiti diturunkeun Al-Qur'an teh ngawitanana teh dina waktu peuting. Eta teh ayana dina bulan Ramadan. Bulan anu ku Gusti Allah diberkahi. Jadi bulan Ramadan ku Gusti Allah teh diberkahi kumargi dina bulan Ramadan ngawitan diturunkeun Al-Qur'an. Berkahna teh berkah kahiji diberkahkeun teh pahala. Kumargi lamun urang ibadah dina bulan Ramadan nyieun kahadean dina bulan Ramadan eta teh pahalana teh dilipat ganda gitu. Dugikeun ka contona we kieu. Sing saha jalma anu sodako sok sanajan ngan hiji korma pahalana teh eta teh sarua jeung anu saumna sodako kanggo takzil kanggo iftar gitu. Jadi mun urang masihan tuangeun kanggo buka saum gitu kengeng pahala sarua jeung anu saumna gitu. Jadi dina bulan Ramadan mah pahala sodako, pahala maca Quran, pahala ibadah-ibadah anu sanesna eta teh pahalana teh dilipat ganda gitu. Nah itu bulan Ramadan jadi berkah. Nya kitu deui insyaallah berkah kana rezeki gitu. Sok we ku urang ku pangalaman-pangalaman da dina bulan Ramadan mah urang boga anak mising loba oge teu weleh we kabeuli si pakaian teh gitu. Da geuningan genah lamun dina Idul Fitri nganggo acuk anu sae anu anyar gitu. Da geuningan dina bulan anu sejen mah hese teh urang teh kabeuli pakaian teh gitu. Anu daragang dina bulan Ramadan mah leuwih euyeum dina bulan anu sejen. Anu tara dagang ge daragang teu weleh payu we mareunang untung meunang bati. Jadi bulan Ramadan teh bulan anu pinuh ku kaberkahan gitu. Nya kitu deui ngawitan diangkatna Nabi Muhammad jadi utusan Allah jadi rasul teh eta teh dina bulan
Ramadan gitu. Inna kunna mursilin rahmatam mir rabbi, kami Gusti Allah anu ngutus rasul eta teh kanyaah ti Gusti Allah, eta kanyaah ka urang ku aya anak rasul kan urang teh dibimbing kana jalan hirup anu bener. Jadi dijelaskeun ku rasul teh tah ieu anu manfaat, ieu anu madorot, ieu anu halal, ieu anu haram. Jadi manusia teh hirup teh moal ka mana meuni gitu. Jadi bakal nuturkeun jalan anu matak mawa salamet pikeun diri, boh salamet di dunia oge salamet di akhirat. Ayat anu sejena inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Surat Al-Qadar. Kami Gusti Allah ngawitan nurunkeun Al-Qur'an teh dina hiji peuting nyaeta nu aya dina bulan Ramadan. Tah peuting eta teh ku Gusti Allah teh dimuliakeun. Jadi bulan Ramadan mah bulan anu ku Gusti Allah dimuliakeun. Naha dimuliakeun sabab kieu ku ayana Al-Qur'an teh jalma teh jadi terang, jadi boga ilmu. Pan memeh turun Al-Qur'an mah zaman jahiliyah gitu. Zaman jelema teh bararodo, teu terang tauhid, teu terang cara ibadah gitu. Jelema teh malu syirik we, teu baroga ilmu. Tah peuting eta teh mun dibandingkeun jeung ribuan waktu nu katukang nu disebut 1000 bulan teh maksudna mah waktu anu kacida pisan panjangna, tapi teu aya tuntunan ti Gusti Allah. Jadi jelema teh aya dina hirup teh zulumat gitu. Tah ku ayana Al-Qur'an teh jadi we habis gelap terbitlah terang. Nu asal nama bodoh jadi we ngalalarti gitu. Leungit we kamusyrikan ganti ku tauhid. Teu terang kumaha cara ibadah jadi terang kumaha cara ibadah. Asalna akhlak teh garoreng. Tos ayana Al-Qur'an, ayana hadis kan bisa robah. Akhlak teh bisa sae. Tah kitu pangna bulan Ramadan eta teh bulan anu ku Gusti Allah dimuliakeun gitu. Seueur pisan hikmah-hikmah dina bulan Ramadan teh. Dosa-dosa dihampura. Geuning aya hadisna man soma Ramadan wa qamahu gufiro lahu ma taqaddamat min zambi. Sing saha jalma dina bulan Ramadan teh siangna saum wengina tarawih, maka dosa-dosa nu tos kaliwat teh dihampura. Pan urang teh pan hayang dosa-dosa ku Gusti Allah dihampura. Margi da mah aya deui anu bisa ngahapus kana dosa angin Gusti Allah. Tah kasempatan anu pangsaena teh dina bulan Ramadan. Man soma Ramadan wa qamahu gufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Sing saha dina bulan Ramadan siangna saum wengina tarawih, maka dosa-dosa anu kaliwat teh dihampura. Kumargi kitu tah ku urang disambut dieusian dina ieu bulan Ramadan teh. Di antawisna anu wajibna laksanakeun saum.
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hei sakur jalma anu ariman geus diwajibkeun ka aranjeun supaya ngalaksanakeun saum dina bulan Ramadan teh seperti geus diwajibkeun ka umat Islam anu samemeh zaman Nabi Muhammad. Mudah-mudahan aranjeun jadi jalma anu takwa. Jadi ku ngalaksanakeun saum kulantaran hukumna saum dina bulan Ramadan teh wajib, anu ngalaksanakeun bakal meunang pahala. Lamun teu ngalaksanakeun dosa, margi fardu ain. Sarta paedahna manfaatna faidatu saum. Ngalaksanakeun saum teh eta teh bakal ngajadikeun jadi jalma nu takwa. Nahanya ngalaksanakeun saum jadi jalma nu takwa. Sabab ngalaksanakeun saum teh urang teh dilatih jadi sieun ku Allah gitu. Pan ari saum bisa ngalicik Pak. Di imah upamana api-api saum padahal di luar mah barang dahar gitu. Supaya dipeunteun ku kulawarga saum ya. Atanapi sabalikna kitu nya itu di luar api-api saum padahal di imah mah ngopi gitu tuh. Talamun saumna kieu moal jadi jalma anu takwa gitu. Tapi lamun saumna bener boh di imah boh di luar imah gitu teu barang dahar dina waktu beurang kulantaran sieun ku Gusti Allah gitu. Da saumna moal ditarima batal teh. Tah lamun geus ngarasa diri diponcongo ku Gusti Allah, tah engkena teh bakal jadi jalma anu takwa gitu. Ngalaksanakeun saum kan ngalatih kasabaran. Urang sok sanajan ukur 10 menit deui ka magrib ya. Tapi sabar we ngadaguan waktu buka urang teh dilatih sabar gitu. Lamun urang geus jadi jalma sabar eta teh bakal jadi jalma anu takwa. Innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah teh bakal nulungan ka jalma anu sabar gitu. Jadi paedah-paedah saum Ramadan teh sakitu pisan saena gitu. Tah ku saum Ramadan urang teh dilatih pikeun aya rasana kasih sayang ka papada manusia. Pan nu beunghar nu miskin lain teu boga dahareun. Beurang teh lapar, beuteung disada gitu, haus. Padahal dahareun aya gitu. Tah engkena teh bakal ngarasakeun kieu jadi jalma nu teu boga dahareun teh, jadi jalma miskin teh. Tah kulantaran urang geus ngarasakeun, tah engkena teh urang di mana boga rezeki teh hayang barang bere. Utamina ka jalma anu miskin teh gitu. Jadi urang teh ngalaksanakeun sodaqoh gitu. Sehingga contona dina waktu beres bulan Ramadan urang diparentahkeun pan pikeun mayar zakat fitrah tuh supaya anu fakir anu miskin teh dina poe Idul Fitri teh sarua aya dina kabahagiaan. Laksanakeun ku urang teh saum sing leres supaya urang teh sah saumna. Batal saum 3 rupa. Kahiji sapatemon dina waktu beurang, kadua dahar, katilu nginum. Ngaroko oge batal margi ngaroko teh eta teh kaasupna nginum.
da bahasa Arabna ngarokok teh surbu duhon nginum haseup gitu. Mata lamun di ditu di pom bensin di Arab sok aya tulisan mamnu surbu duhon gitu. Nu artina dilarang merokok gitu. Jadi ngarokok teh batal ka asupna kana minum gitu. Tah ku urang teh kitu. Sarta ari bulan Ramadan teh oge eta teh doa teh langkung deukeut kana diijabahna gitu. Ayatna wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uji budak watadai idza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Kami bakal ngaijabah kana doa sing saha hamba kami anu ngadoa ka kami. Maka hamba kami kudu ngalaksanakeun, kudu taat patuh kana parentah kami jeung kudu iman ka kami. Tah urang doa-doa tepan urang ngadoa ka Gusti Allah teh hoyong di qabul, hoyong di ijabah. Tah komo deui Gusti Allah teh ngawartosan ieu dina bab saum Ramadan aya ayat tentang doa gitu. Gusti Allah bakal ngaijabah kana doa. Ari ngadoa anu leres nya eta urang nyuhunkeun ka Gusti Allah kalawan serius urang teh nyuhunkeunana teh tadarruan wa hufyah. Kitu hanap asor DP ngaharepkeun ka Gusti Allah teh pikeun dikabulkeunana. Tur ku urang teh diusahakeun dipigawe naon anu ku urang disuhunkeun teh ku urang teh diikhtiarkeun. Jadi doa anu laras teh nyaeta urang ngajukeun permohonan kalawan urang ngalakukeun usaha. Contoh, urang gering hayang cageut. Ngadoa ka Gusti Allah, sangkan urang jadi sehat. Urang ikhtiar neangan ubarna gitu. Urang hayang rezeki, ngadoa ka Gusti Allah. Sarta urang ikhtiar usaha diteangan eta rezeki teh supaya ku urang kapimilik. Jadi doa anu leres teh kitu. Tah komo deui dina bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan doa-doa urang sadaya boh anu di luareun Ramadan seperti ayeuna keneh oge tos lebet kana bulan Ramadan. Tak mudah-mudahan sadaya doa ku Gusti Allah diijabah. Mudah-mudahan segala doa ku Gusti Allah teh dikabul. Amin. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.